Palayan nyuwun katampi mapabukti kahuyuk panjenengan Sri Paduka. Pupu dening atis mahen abdi sapangesi nagri hamba-hamba sapangesi nagara Gusti Prabu. Ujas tuti sampean. Dak terima dening tangan loro kiwa lan tengen. Disimpen di pulung ati pun dehing mastaka kipati hatur nuhun gelan kali perkawis now tina naon rupiah kelepatan muga ageng sewet cukup lumur jembar hapun tena anu kateda Gusti Prabu tina soal kasalahan terus ari urusan salah ma urang pada saling maklum urang pada saling hampura da urang maka golong makhluk anu kakenaan ku Allah jeung gingsir teu cicing dina hiji martabat sok kabeneran jeung sok kasalahan sanajan urang wujud orai ai hate mapan urang teh manusia leres wujud diu awak orai oge aya hade mapan urang teh manusia anu pasti kakenaan ku Allah jeung gingsir malahan bener wae lain malaikat salah wae lain setan tungkul tempat kaluluputan tengah tempat kalelepatan samenit ganti sajam robah janji isuk rajen teraka pake sore ta eta ilaharna manusia ku hal eta payus kewas tur pantes lamun urang papada makhluk saling hampura ya terus komo basa umum geus detelakeun eueuh di jimat anu pangampuh-ampuhna di jagat raya Pramudita ieu iwati saling hampura antara urang jeung urang rek jadi jimat anu ampuh kumaha ieu hampuraan sabab lamun ngabogaan jiwa hampuraan hartina jemar mana ai girangna jemar marah teu bersih hate sedangkan cekat terangan bagja pisan dilemaan geus ngabersihkeun hatena ai bersih hate teh kumaha deudeuhan welasan asihan daek nulung kanu butuh daek nalang kanu susah ngajait kanu titeulem ngahudangkeun kanu labuh mere kanu daek nyaangan kanu poekeun tak eta ciri jalma anu bersih hate teh diantarana barangna teh hampuraan dalalobana urang teh ayeuna teh gengsi di mana-mana urang geus ngalakukeun kasalahan teh kulantaran gengsi urang teh cadumuku karam dempak kudu minta hampura kanu geus didolimi ku urang oge kulantaran panyakit hate anu nyangkaruk dina kalbu ngajengjeng dina angen-angen melit ngait ngaruruhit sumaramah dina baya panyakit hate anu kasebut dendam atawa ceuk bahasa urang mah neuteuli kadang-kadang batur menta hampura teh nepi kalag-lag ucap rup padung raku lemah katuruban taneuh beureum aing warek hampura ka eta jelema cadumungku haram dempak nepi kang gurat jagat teu hayang mere hampura ka batur tak ieu nu jadi loba pasya di dunya teh kulantaran dendam dikukut nyungkelit hatena eueuh kajemaran manahna marukana moal jadi penyakit meureunana
lamun hayang senang sehat hirup di dunia gara sok ya hati jemar mana ulah aya reged dina hati komo kabenci kasulit hati mah lain teu bisa lain kudu dieuweukeun ari kabenci mah jeung kasulit hati bakal aya wae dina hati teh ngan merenang di dieu namun dina hate aya benci teh mungkeun lalawananana naon lalawanan benci teh mungkeun welasan asihan nyaahan deudehan lain dituturkeun ka nyeri teh lain dituturkeun ka sulit ati teh tah nu bakal jadi panyakit kana diri teh eta nuturkeun ka sulit ka benci jeung ka geuleuh ka batu. Ya, leres. Nu matak sok da ieu hampuraan oge ka asup keneh ibadah. Luyu jeung pancen urang hirup di dunya. Nyaeta moal pati-pati pangeran nyiptakeun jin jeung manusia teh lintang tikeur ibadah. Da ieu hampuraan teh kagolong ibadah sok pigawe. Ibadah malakona nu kadada nu kaduga laksanakeun cekatrengan samina wa atona dengekeun pigawe ulah loba teuing diakalan agama teh jadi agama teh teu kenging make akal lain teu meunang make akal kade bahasa kaula lain teu meunang make akal tapi teu meunang diakalan benten beda ari diakalan mah kudu sabab ya agama gubragna ka manusia ari manusia teh anu diancikan akal jeung pikiran dibere akal teh pikeun ngabongkar rahasia pangeran pikir ngabongkar rahasia alam ieu make akal dan kade ieu agama ulah diakalan ari diakalan mah kadang-kadang gumantung kana hawa nafsu pribadina gumantung kana syahwatna agama teh kadang-kadang hiji dalil teh gumantung kana karesep pribadina tanpa didadasaran ku landasan hukum anu kuat tungtungna kaituna kumaha apa loba contoh teh saeutik agama kudu loba teuing diakalan teh kadang-kadang misah jeung batur beda jeung batur tungtungna jadi aliran sesat teh kaituna ya leres teu saeutik para kaum cendekiawan kulantaran loba teuing ngakalan agama anu tungtungna ungah balewatangan loba contona sedangkeun anu kadeuleu nu katempo nu kadenge lamun teu jadi ilmu rugi ta eta contoeun urang teh ya leres tuh tina hampuraan oge bakal manyang ya tiis hate teh ulah alergi ku perbedaan beda-beda tidak ieu mah heuti dituna di beda-beda teh ciri-ciri tanda-tanda keagungan pangeran gitu ulah nolak karena perbedaan beda paham urang kudu ngajen ka batur kudu ngajen karena pendapat jalma anu lian da batur ge boga pamikir bagutur ge boga sudut pandang ya leres tuh da bakal genah ieu hate lamun hampuraan maka batur geura sok ulah uusuman hampuraan teh uusuman kumaha dari urang mah lolobana hampuraan teh uusuman mumusiman tempo datangna Idul Fitri kakara saling hampura tempo Idul Adha kakara saling hampura komo dina Idul Fitri mah wah nepi ka didramatisir antara anak jeung bapa jeung indung teh nepi ka juuh cimata hujan cimata antara kolot jeung anak lanceuk adi mang
malahan jeung nu teu wawuh oge saling hampura paungku-ungku alus teh kudu kitu emeng ka hampura mah nepi ka ngalagrakeun cimata tawis nyaeta celik putih celak ciri tanda ngarumasakeun diri salah bener kudu nepi ka ceurik alus hade ngan anu jadi salah nate sehari tahun dipake tradisi wungkul dipake seremonial wungkul hampuraan teh da buktina mah geuningan jiga nu heueuh dina poenan lebaran mah saling hampura 3 poe we ti dinya pabaeud-baeud deui teh omongkeun deui we di silih omongkeun deui silih dedetkeun deui silih jebengan deui gorengkeun deui silih gorengkeun deui komo mitoha ka minantu mah katurug-turug minantu napi ka sebeleun pagadagan minantu ngapoe ngan selot teh jeung selot hayang jadi anak buah Zeus ya teh da moal aya nu beunghar tina judi moal da anger nu beunghar mah banarna keneh banarna wungkul nu beunghar mah cenah eta dibere meunang sakali heuh pangbibita teh teh pangolo teh da di program eta mah selot mah dijamin di program atur diatur eta mah da moal mungrugi banar ge atuh da diatur eta mah eta anu meunang dihaja teh supaya batur kabita da anger tigebrus deui ka ituna settingan eta mah supaya katagihan ya leres moal anu beunghar tina judi moal sok nepi ka ayeuna aing ngawo depo mah ngapoe aing ngawe dente aturungkan siti loba korban selot ayeuna kadang-kadang nepi ka gantung maneh gara-gara tina selot teh wadut cerai tina selot can anu cerai tina selot dapat ciwit-ciwit lutung ka ituna mah can jadi ciwit-ciwit lutung kumaha ha sok tina selot teh nas tuluy hayang masang beak duit ka ituna nginyeum ka Bang Ebo can kabang pinjaman online dibeli teuy masjid teh tungtungna mangaruruhit nu tungtungna stres ngabeletrat kana sidang gara-gara tina selot teh loba dulur urang anu bubuligir di tengah jalan gara-gara tina selot tatarajang di jalan ngaron cici hidup ayo mimitina mah taramani jadi kaituna mah bakal jadi oyak dengdek ebel kaituna da teh salah-salah teuing atuh pangeran mah nu matak dengekeun ceuk pangeran maha benar Allah ngan segala firman-Nya ya leres tuh pituduh teh tiba heula ieu teh pangeran teh kana judi teh kade eta Bapak Haji Roma Irama kurang kumaha ngelingan aya laguna judi teu ta eta teu teh haram teh teh manya mending kita apa kana teu acan amun hararam teh tereu teu tuh aya luang mati papada urang nya leres tuh nu matak di hampuraan teh kudu ngapoe da jelema menyendosana hampir ngapoe nya oh jelema nu teu nyendosa kabeh jadi nu matak ngapoe lamun ngalakukeun kasalahan buru-buru minta hampura ka jelema bisi kaburu maut mun ka jelema mah Islam minta hampura teh lamun ka pangeran tobat disebut ulah dingke-engke minta hampura teh ulah tahun kali bungkul
didinya mentaham nyin kasalahan didinya mentaham pura tobatan nasuha teh bisi eueuh kasempatan hirup deui da maot mah ieu kabeh jelema teh dikungkung ku pati mun datang sok ngadodoho bisa beurang bisa peuting hanteu pilih-pilih mangsa sanajan urang nyumput tina peti besi sanajan ngajerit maratan langit mercak maratan jagat pasti ngalakal maut bakal datang. Urang teh ieu teh diririwaan ku maut nya ngantri urang teh da hakikatna mah ieu teh kabeh teh jalan pi mauteun ieu teh di mimiti sare nepi ka hudang sare eta kabeh teh jalan pi mauteun nu matak sok keur bener hirup nya balakeun dina hate teh nya leres merekana diajar urang mah ulang rasain pang benerna sabab bener lain ayana dina pangakuan tapi bener ayana dina hukum anu lungsur ti ajali loh mahfud ngabukti tuduh ayat-ayat syariat magupakeun kitab. Waduh luar biasa tuh nya leresak berlomba-lomba dina kahadean papangi ajang lamun pangih keur si ujang ulah noyot teuing hirup teh ulah kajongjonan teuing sababan urang teh beda tadi geus disebutkeun bakal pinangih jeung poe akhir raga ditinggalkeun ku nyawa maot pingaraneunana sedengkeun ari masa beda jeung sato contohna anjing buduk di jarian paehna ngan ukur bilatungan tapi urang mah manusia jabati bilatungan teh bakal pangih jeung balitungan tak ieu manusia mah ya balitungan anu kudu dipertanggungjawabkeun deui dia mau jajah pangeran morek nyiksa jeung ganjar ka makhlukna lintang ti makhluk anu kudu eling kana siksaan jeung ganjaran pangeran ya melak hade buah hade melak goreng buah goreng cing aya manfaatna hirup di dunya teh sedangkan jelema nu panghade anu aya guna tur manfaatna demi kapentingan balareha ya jadi pamimpin cing aya manfaat ke rakyatna ulah jadi madorot jadi pamimpin teh ya leres tuh tinggali ayat contoh kades nu luar biasa desa Sumbersari namina kades Muadin luyu jeung namina ai Muadin teh jalma anu miboga sikap adil jeung amanah sababaraha taun oge sakedeung 2 tahun tapi prestasina geus luar biasa melesat pangwangunan luar biasa ya PBB lunas 1 tahun luar biasa 100% mata tuh dak gawe nu rancage mah contoheun can lomba petaka tingkat Kabupaten Subang juara kahiji juara kedua posyandu tingkat Kabupaten Subang juara 3 lomba baris berbaris satlin mas tingkat kecamatan Pagaden tak eta teh hiji gawe anu luar biasa nu matak kudu aya manfaat pamimpin teh ke rakyatna ai bener mangokolakeunana nya ai jadi contoh mah da bakal ngajawab kabeh oge daek wibawa jeung komara mah teu kudu masang paligo gede-gede teu kudu gawe we nu bener gawe nu rancage nu getol ya kereta api dong sih kereta aput dah dia mah deket kereta aput aput api ya leres tuh gitu ti
Leres satuluina pangna diging sirlingi teh kaula teh kieu ieu teh ti naon teh lumasyar kana kajadian urang ayeuna negara urang depan keur dilanda krisis multidimensi negara urang teh keur dilanda wabah jeung musibah halodo entan cai hampir geus rek beak hese ongkoh katiga entak-entakan ayeuna teh urang teh can penyakit nerkap di negara urang cikeneh hapan urang teh leupas tina corona ekonomi awut-awutan pada negara urang teh komo dina mangsa corona mah wah kaum buruh loba nu PHK loba nu ripuh padagang oge loba anu gulung tikar dina corona teh salarusa petani oge nyunghid dina corona mah tatanena teu bisa dijual komo seniman karunya 2 tahun teu nabuh-nabuh gamelan di jarwalan nya tukang sound system diangkleng-angkleng di jualan tukang panggung atau tukang panggung bosina di kilo di jarwalan dina mangsa corona nu karunya masinen gelungna di jualan bayangkeun ku siasa nu mari gelung jeung karena haon di paling keur motor Vespa meureun tuh taya kaula teh ngabogaan tanggung jawab demi kepentingan negara nepi ka ayeuna masih kena aya tapakna ieu teh masih kena membekas tapakna ieu corona teh anu tungtungna apanan urang teh riweuh ieu negara teh tak kaula teh neangan cara jeung katangtuan neangan war kumaha sangkan di negara kaula waluya sabihara-sabihari mujasmedi we aing teh kahiyang widi mujabrata kahiyang mahasukma sangkan aya jalan keluar nyata lepas tina bencana anu tumiba ka negara urang leres tah poe kamari mah minggu kamari meureun malam Jumaah Kaliwon aing teh ngimpi tapi disebut ngimpi lain dan nyaring antara sare jeung nunutan kaula teh meunang ganam pengen ganam ramo bener bisa cenah ieu nagara loka jeung ngalapulih ka jati pulang ka asal negara waluya kaum buruhan teripuh padagang pada sugema patani pada mukti eueuh deui carana jeung katantuan kaula salaku raja di negara kudu mibanda mustika hiji mustika bener mustika tapi Mustafa Mustafa Mahakanyun mustika naon lain merah dalima lain virus lain comong mah keur bikang goblok jeung nyaho kadal meteng bambu petuh lain mustika nahoja mustika nate anu kasebut mustika layang jamus kalimusada layang jamus kalimusada bener di mana teh layang jamus kalimusada teh nyeta teh teu kabeneran kitu geus aya nu nyekal
geus aya nu boga saha ari nu boga na teh Raja Amarta. Raja Amarta ngaranna teh Prabu Yudhistira. Tah ieu layang Jamus Kalimusada dicekelna teh ku Yudhistira. Nu matak tingali nagara Amarta sanajan kamari entak-entakan bencana di mana-mana tapi negara Amarta teh regro urusan ekonomina. Jadi masalah teh ngabogaan layang Jamus Kalimusada. Waduh kedah kumaha nya eueuh deui kudu dipaok. Da dipenta mau dibikeun. Ya pada dipaok kumaha apan paket teh Yudhistira teh raja. Kau lagi apa? Pandawa kasebatna Yudhistira teh Pandawa anu pangageung. Raja disebatna teu acan kagungan rai anu jangkung badak ngaranna Bima. Teu acan aya Arjuna panengahing Pandawa anu kesit tapis dina mainkeun panahna. Teu acan Nakula jeung Sadewa anu tapis kesit dina masalah pedangna. Kan aya Gatotkaca. Komo Gatotkaca mah otot kawat balung besi tulang wajah. Cenah macet meja Gatotkaca mah kulitna oge seng. Gatotkaca mah aku payung. Lamun kiih batur mah keluar cikiih ai Gatotkaca oli rem. Sia teh Gatotkaca bengkel goblok ge. Jadi kena kumaha moal bisa da urang geus sieun ku eta mah. Ngan ieu teh ieu teh sabenerna kaula teh ieu teh mogok manggih gorowong. Monyet naik di beret tarage. Dia jalan komo muntas. Maksudna tah cek beja nu benang dipercaya oge dina media sosial. Dina TikTok, dina YouTube, dina IG di urang mah naon sabenerna ieu layang Jamus Kalimusada teh geus aya nu maling. Aya nu maling. Hebat eta nu malingna. Urang mana nu malingna? Nu malingna teh lain anu lian. Anu sakolah-sakolih di negara Amarta, orang dalem. Orang dekat na Pandawa nu malingna teh. Lamun di rombongan mah saelep meureunana. Batur saelep. Jadi anu malingna teh anu sakolah-sakolih di negara Amarta, bener. Malahan bisa disebut deukeut pisan jeung Pandawa. Saha moal percaya nu malingna saha? Saha nu malingna teh si Cepot. Si Cepot mana? Si Cepot anak-anakan si Semar. Wah, teu sangka ciceremot jelema teh nya. Aku butuh makin. Tah si Cepot teh eta teh maling layang Jamus Kalimusada. Ayeuna teh keur diteangan si Cepot teh kurang-urang kunaha Pandawa. Walah, kumaha tuh urang rebut urang tah ieu maksudna oge. Aya jalan teh di dieu aing teh meungpeung ayeuna di leungeun si Cepot urang paling deui eta layang Jamus Kalimusada. Enteng di dinya mah. Dan si Cepot mah jelema sangsara. Dihlian ku gitar butut dibikeun. Dihlian ku rokok ilegal gitu aing. Dihilian ku rokok ilegal ge dibikeun asa ngebul we sia eta mah. Ya. Di mana si Cepot tah ayeuna teh keur diteangan. Kerja di buronan si Cepot teh cenah. Di mana? Bejana mah di hiji leuweung anu kasebut Alas Tibra Sara.
alas di Brasara bener atuh caket kabeneran pandeket di urang moal capek ti dieu maka itu deket paling 30 menit eta ge pesawat jadi tak eueuh deui tih urang rebut di leungeun si Cepot mengpeung deket ayeuna si Cepot teh di alas di Brasara wayahna siapkeun pasukan saloba-lobana pasukan para buta-buta pasukan khusus urang yang pager bitis di eta leuweung Brasara urang rangsak urang salarea teangan si Cepot panggih urang hilian jeung harta kakayaan benang di hilian syukur teu benang paehan si Cepotna sae mangga sae sareng saira jeung aing initna jeung aing pasti jeung aing siapkeun pasukan teh urang ini negara atau napika alas di Brasara sae mangga siapkeun pasukan mangga kade pasukan anu jalaragjang ulah nu limpu ulah nu cileureun jeung pasukan anu ulah cicing satu wae sae mangga jig geura init geura lumampah siapkeun pasukan sae rampung dawuh tutas angan dikap katigas kantun pinara bural habitu Raya lumumur wiwitin layang rana wiwitin layang rana mudah-mudahan sapa menurut ginuran sapa saat tinekadan cita-cita salira laksana ngagem pusaka yang jamus kalimu sadar amin mudah-mudahan kipati permius berat Cepot mudah-mudahan maneh wening galih eta yang jamus kali musada di hilian jeung harta kakayaan kuai bukan nilai lumur wiwitin nilayan wiwitin nilayan cita-cita anu mulia dunungan kaula kaca pikeun ngabela nagara jeung bangsa nepi ka tega anjeunna rek jengkar nyaeta tak alas di Brasara rek neangan anu ngaran si Cepot anu kiwari nya kelayang jamus kalimu sada lambang kaum nagara amarta detik itu kumaha atuh da penting pisan keur nagara kaula keur meukeur nagara teh
kerhil semohon karek kari-kari aya jalan pememuntas ayeuna kesempatan moal bisa 2 kali semohon naon sia Aduh. Dalam naon nyawaku naon sakai. naon Allah. Tapi kajangan aing didagung-dagung ku sia. Emangnya gua cowok apaan? salah naon aing Eta aing salah naon? ya dengekeun ku sia heuleumpang teh cing neuleu sia mah tungkul ngadudud jadi sirah maneh diadu jeung sirah aing Oh gitu. Jadi mana ngambek teh gara-gara diadu hulu aing jeung hulu maneh. heeh Sabab teu neuleu jadi nu salah. maneh Dipikir-pikir malain aing anu salah. saha Sia nah aing nengekeun belagung. Geus pugu pan aing mah teu neuleuh ka sia. Ka sia anu neuleuh ka aing. Angin ka itu. Ngincet sia makalang ngejadeu kitu sia jeung aya dihajar diadu jeung aing. Emangna aing mah sieun ku sia. Mina-mina teuing sia awas ku yang disantet ku aing sia. Mina-mina teuing. Gusti. Sugante taya Gusti damang Gus. si anjing Gus dekat Gusti cager Lan cager alhamdulillah damang manohon atuh. Aya naon ieu teh Gus? kayak heula Lan mending ayeuna. in kedaguan Antosan saha pan abdi tos ka dieu. engke cenah Goblok lain ka sia aing mah. Eda yang miluan hayang miluan wayo. Baru kana rek di bawahan padahal moal kusinya. nya Tuh. Da kusi oge nya wayo. Si itu mah pigageulehan kusinya. nya Tuh. Si itu mah goreng patutnya. nya Tuh. Pami abdi kasetnya. henteu Tuh. leumpang teh sia kasurupan goblok budak-budak teh kesenian nahaon sia setan teh buka topina goblok jadi gitu budak Badung sia teh buka topina halo bos naon sia deuleu hah naon sia nolak cangkeng oh udah peresmian lagi naon sia teh ngajak menepula lah kau naon ngajak menepula ku bulu tak bile itu kena siraba ye nama pun nepi ka beladagan dia urang mana aku tidak mengerti awak dari Medan oh di Medan urang Batak betul geus lila ya di sudah geus lila ya di sudah apa itu lila lila itu ikannya ada ikan mujair lila eta manila goblok oh can apaleun meureunnya bahasa Sunda deudeuh teuing
Sudah lama ada di Sunda. Sudah lama ada di Sunda. Ya ginten-ginten tilu sasi ya biar di Sunda bah. Goblok dah. Tanya bahasa Sunda. Ngaran mana sah? Nama apa? Ucok Kumarurung. Ucok Kumarurung. Hai di dia jeung saha? Sama adi awak. Saha bute tu meregung. Yo marurung adina umaregung. Keluarga panas tiris. Keluarga hareeng. Ari bapak mana? Bapak apa? Sigarantang. Sigarantang. Ari inung ya siga termos. Ari aki siga seng. Keluarga parabot dapur. Jika iya uyut nahawu doh ampon. Bisa bahasa Sunda sekedik. Tapi si abang itu kalau ngomong bahasa Sunda, buat si abang itu ya pening lah. Pening tenaun, ya pening. Pening tenaun, ya pening. Henaun. Ya muter gitu muter kemas ya lungleng gitu lungleng. Nah saya tadi lungleng liar gitu liar. Oh liar, nah itu liar dileguk lah kau. Nah maka liar bahasa Sunda itu banyak yang sama. Sarwa kumaha. Sekarang kau tahu tikus? Yaho, tikus bahasa Sundanya berit. Sekarang kau tahu sore? Yaho, sore bahasa Sundanya berit juga. Sekarang kau tahu pantat? Yaho, pantat bahasa Sundanya berit juga. Semua berit tepening lah buat apa? Dasar Batak eueuh katau belegung. Ari tikus mah beurit be, ari sore mah burit, ari bujur mah birit. Ya kan itu birit-birit juga. Tapi si abang meskipun si abang dari Medan, tapi si abang karena kesenian si abang rees jeung dede. Hees jeung dede. Bukan hees jeung si dede. Rees jeung dede. Reus, nah itu rees. Nah mana bisa kesenian Sunda? Ya bisa. Naon? Lagu Sunda si abang paling resep. Lagu naon? Si abang itu paling resep itu lagu Sunda Bubui Bulan. Bubui bulan, betul? Nggak bisa? Ya bisa. Jingsok, kumacing. Bubui bulan, oke. Bubui bulan, mau ganti lagu? Mual, tak Malaysia bisa. Oke. Bubui bulan, bubui bulan tiku masih. Siapa mau kau becus goblok saya? Dia lupa deket boboi bulan sangrai bentang panon poe di saat itu lagu boboi bulan nyerep kan hati itu. Nyerap aja nyerap. Oke, bubui bulan, sok. Berang mitin aku mah. Bubui bulan di sangra si bentang labah. Panon sia, panon poe aja dan persia. Panon sia. Kepada karem saya teh, gak saya telah ngomong bulan.
saya tengarakeun di dieu loba ahli seni wungkul di Subang mah komo di Pagaden. Kabina-bina teh ahli seni wungkul saya teh. Kabina-bina teh hampura we dewe ka isu teh bisa penting ngan sakitu-kituna. Hampura di hampura. Pon kereta api ngaganggu pegatul lah padahal mah. Cuman dia mau kereta api, dia penyeluk pelar liwat kereta api. Naon? Ini kita bisa ngomong Sunda lancar saja teh. Hah? Cici ngomong deh. Macam mana pula lah kau? Oh salah dengi mulai. Dengekeun heula batur mah caca. Tapi bisa ngomong Sunda, anjir poho. Cenah orang Batak lain orang Batak lain di mana di Jawura si edan.